Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng simkuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos maparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasihanana sing dibalas ku Gusti Allah ku kasihan-kasihan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra, wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Saberas teu nyongkol teh kana waktos, urang kawitan we dongengna. Prung ah. Si bodoh ngomong si Joko semu nu manghandeulkeun. Ya, lamun si laing niat sarta gilig mah kana minggat entong salempang. Dewek tangtu bisa nyalamatkeun ka si laing. Nah kumaha? Hah? Kumaha carana? Tadi dewek kecarita ka tuan direktur. Yen pinditeun ka stasiun teh pukul 4:30 subuh. Ari kitu? Kumaha? Samak jeung anggal katut gugulingna nu dewek geus disuhunkeun ka tuan direktur. Heeh, terus kumaha? Sarta kabenteran dibikeun. Jadi engke subuh dewek kaluar ti dieu teh bari manggul gulungan samak jeung anggal katut guguling. Ari geus kitu kumaha? Tanya si Emed, can ngartieun. Mana mah ari ku bodoh-bodoh teh. Yo, anggal jeung gugulingna ku dewek rek dipindahkeun kanggon si laing. Ari si laing rek digulung ku samak. Digulung ku samak. Nya, digulung ku samak. Tuluy engke ku dewek dipanggul ka stasiun. Perkara kacisna kumaha? Hah? Karcisna? Alah, perkara kacisna mah hentong salempang. Tapi kumaha mun kanyawan komandor nu nganterkeun si laing ka stasiun boh, meureun dewek cilaka. Malah si laing oge tangtu menang hukuman. Tungguna si laing moal menang tereh-tereh balik ka lembur. Bisa-bisa dihukum pancung di paehan urang di dor. Leutik pucus si laing mah. Omong si Joko semu gregeteun. Hog atuh euy, ari kira-kira baris bisa salameteun mah kuring masih dibedil euy. Moal tenang we dewek. Wani henteu. Ya geus dewek nurut. Mangsa bolu si laing bae asal salamet. Mitra kaum dangu. Sajerone ngomong gitu teh si Eme dina hatena mah pohara risieunana. Sok inggis gagal. Inggis kanyahoan. Mending lamun dibawa deui ka pangbuyan, kumaha lamun dibedil? Bo, lamun sakanyahoan teges moal bisa ingkar tina hukuman. Makanya hukumanna hukuman rangket salawe kali. Buah-buah meureun aing teh dibedil. Cek si Eme dina hatena. Tapi kumaha behna we lah. Cek kemanehna deui. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu. Sapeting eta si Emed jeung si Joko teu daraekeun sakrejap oge. Gawena ting harewos ting kecewis bae bari ngadelengekeun lonceng gesti. Barang neng-neng lonceng pukul 4, si Emed tuluy digulung ku samak, sarta dibarut ku tambang. Sangkan disangkana gulungan anggal jeung guguling. Setengah 5 panceg torojol datang mandor. Nu dipapancenan nganterkeun si Joko teh datang. Lempangna rada odalugdag daligdeug bangun nu lulungu keneh. Geus beres, geus sadia. Omong mandor kasih Joko. Parantos. Jawab si Joko pondok. Hayu atuh. Bisi ketinggalan kereta. Omong mandor kalayan Daria.
gancangna carita. Si Joko geus kaluar ti geus teh bari manggul gulungan samak nu dieusi ku si Emed teh. Diiringkeun ku mandor ngajugjug ka stasiun. Barang datang ka stasiun, si Joko tuluy sasalaman ka mandor bari ngomong menta dihampura sarta nganhunkeun rahing geus dijajabkeun ka stasiun. Pek oi, didoakan masing salamat, Omong mandor ka si Joko. jeung poma-poma si laing ulang ngajalankeun deui jahat. Sanggeus ngomong gitu tuluy mandor teh balik gura giru. Ari si Joko tuluy meuli karcis kareta api keur ka Cirebon 2 siki. Sabab ti Cirebon maneh narek tumpak otobus ka Bandung. Sanggeus menang karcis celak mah kana kareta api bari manggul gulungan samak teh. Kebeneran harita dina direksi teh poe keneh tur tacanaya jelema. Atuh gancang bae gulungan samak na di udaran talina. Sanggeus udar korejat semen hudang tina gulungan samak. Aduh, dewek meuni kabur pangacian. Geus teu puguh rasaan. Omong si Emed bari ngarahu. Gas alamat ayeuna mah euy. Omong si Joko bari nepak kana punduk si Emed. Nandakeun pohara bungahna. Alhamdulillah salamet, Omong si Emed. Tegung selila direksi teh pinuh ku panumpang norek nyaraba. Direksi teh gerbong. Kelahar cenah cek kondektur. Neng huik. Gerbong kareta api indit. Pileleuyan Semarang. Omong si Emed. Moga-moga somon hirup ulah ka sorang deui. Cek si Joko. Mitra kaum dangu. Wallahu alam naon sababna si Emed sajeroning dina kareta api teh gawena ngan ngahulang bae. Kawas nu malaweung. Pas semona alum. Padahal manehna teh rek balik ka lemburna. Ari si Joko sabalikna pisan ti si Emed. Ti barang gek diuk dina kareta api teu eureun-eureun haharingan atawa heheotan nandakeun suka bunga. Dumeh bakal nincak deui lemburna. Bakal sosonoan jeung indung bapana. Unggal-unggal eureun di stasiun atawa di halte-halte si Joko masuk barang beli rupa-rupa kadaharan keur duaaneun eta teh. Tuluy di dahar harita. Si Emed barang hakanana teu mah-mah mih-mih kawa si Joko. Ngan ukur sahuapeun sakopeun bae. Tambah henteu teuing. Kulantaran eta si Joko pok nanya.
Kunaon si laing teh Emed? Bet ngadak-ngadak alum jeung banget sepak kawas nu gering. Oh teu nyaho teuing atuh dah henteu ari gering mah. Jawab si Emed. Ngan dewek bet ngadak-ngadak teu ngeunah rarasaan. Jeung hate ratu teu pupuguh kawas bakal goreng balukarna. Eta mah angan-angan nu borangan bae. Omong si Joko. Ku dewek oge ka judi si laing teh sieun ditangkap meureun. Sieun diasupkeun deui ka gestihnya. Henteu. Jawab si Emed. Ari ku ditangkap-tangkap gitu dewek mah teu sieun. Malah cek rarasaan dewek ayeuna nya leuwih hade ditangkap sarta diasupkeun deui ka gestih bae. Kajian ngalakunan hukuman rangket 25 kali. Tibatan balik ka lembur ayeuna mah. Naha. Ongko si laing teh geus sono ka indung lain. Cek si Joko semu heran. Puguh bae sonona mah geus lain caritakeunana. Tapi apan si lain oge geus nyaho sorangan kana rahasia dewek lain. Dewek teh di lain-lain oge jalma buron, jalma boga dosa. Bisa kumaha teuing nyerieunna nah teh indung dewek mun dewek sadatang-datang ka lembur ujug-ujug ditangkap bae sarta terus dibuang. Jadi si laing teh sieun ditangkap. Rasa dewek hal eta mah teu kudu dijieun pikir. Kumabehna bae. Omong si Joko. Yang deui lamun si laing masih boga pikir isi mah atuh matak naon tong balik di kalembur si laing. Anggur si urang barangga bae di lembur dewek di Cimahi. Urang kuli-kuli mundai. Mitra kaum dangu. Sanggeus si Emed ngadongeng omong. Maksud teh sanggeus si Emed ngadenge omong si Joko kitu, hatena nyarada oge lalaler. Paromana tepati mesum teuing. Nya lamun kitu namanan, hate dewek moal pasti sumpeg teuing hanas kuno digawe kitu dewek mah. Kana naon bae moal nepi ka ngawagu. Omongna kalayan daria. Mitra kaum dangu. Urang buru gancangna carita. Sanggeus datang ka Cirebon si Joko jeung si Emed tuluy tarumpak otobus nu baris ka Bandung. Henteu kanu kareta, tapi kana otobus. Sapanjang jalan eta dua budak galuntrang bae cacarita silih tempas nyaritakeun perkara pikahareupeun. Selang tina cacarita si Emed jeung si Joko sok tunyu tanya ka panumpang nu diuk gigireunana. Nyaeta nanyakeun kampung-kampung jeung distrik-distrik nu kaliwatan atawa nanyakeun ngaran hiji-hijina gunung nu tembong tina otobus. Lamun ditanya teh pareng teu nyahoeun si Emed sok nanyakeun ka penumpang sejen nu nyahoeun. Kulantaran saparat-parat jalan teu eureun-eureun cacarita katambah loba tetenjoan nu matak waraas. Si Emed diukna dina otobus sababaraha jam teh kawas teu ngarasaeun kesel. Barang ngaliwatan dayeuh Sumedang, si Emed tuluy nanyakeun ka jalma nu diuk di gigireunana. "Kang, ari ieu dayeuh naon bet mani resik teuing kawas di Bandung?" Apan dayeuh Sumedang ieu teh?" Jawab nu ditanya. "Geus deukeut ka Bandung?" Cek si Emed. "Har, atuh jauh tangeh keneh." "Meureun peuting datang otobus teh nya Kang." Cek si Joko milu nanya. "Hanjakal urang tang tuh katinggalan kereta api ka Cimahi, Med." Ngadenge kitu si Emed ngadak-ngadak ngabetem teu mindo ngomong sakemek-kemek acan.
taksiran mah ingetin karena lampah manehna bareto waktu ngagoler di jero peti urut barang teh demper toko Bongbay. Kira-kira wanci magrib otobus teh geus nepi kana tanjakan Cadas Pangeran. Palebah dinya saking dumadak langit angkeum. Telila ger hujan gede. Pohara gedena ngagebret kawumuh angin ngagelebug di barung ku gelap anu dordar mata ketir. Waktu harita sakabeh penumpang otobus teu kira-kira bayar rarisieunana. Aringgiseun eukeur mah jalana nanjah nya pungkal pengkol. Katurug-turug teu pati tegas da kasiput ku hujan teh. Mitra kaum dangu barang keur mengkol di hiji pengkolan nu kacidanikungna. Tekanya huan deui ujug-ujug grog bae pasang grog jeung hiji mobil nu ti Bandung reka Sumedang. Supir otobus rikat ngagilekeun setirna ka kenca. Maksudna rek marean jalan sangkan teu diadu, tapi dasar tariking cilaka. Otobus teh ujug-ujug gedak benenggar kuta tuluy tijumpali kana jungkrang. Panumpangna bareng pisan ting jarerit ting karoceak pohara mata kuatirna mata getirna. Mobil nu ti Bandung teh gancang eureun, panumpangna tuluy tarulun narulungan nu cilaka. Ari supirna disina gancang ka Sumedang ngabejaan kapala nagara. Heuleut sawatara ojong-ojongan kapala-kapala ti Sumedang jeung nu pinulungeunana geus daratang tarumpak mobil. Mitra gancangna nu carilaka teh tuluy dibawa ke rumah sakit Sumedang. Di antara eta nu carilaka aya saurang nu terus maot nyaeta si Joko lantaran kabantingkeun kana cadas sarta katindihan ku otobus. Si Emed oge cilakana parna pisan, malah waktu dibawa ke rumah sakit tempes-empes kapaehan. Isukna manehna kakarak inget sirahna leungeunna jeung sukuna nu kenca geus diperban. Awakna kaku teu bisaeun obah. Sirahna teu bisaeun ngaliuk ngan ukur bibirna nu bisa diobahkeun teh. Tapi meh teu bisaeun ngomong. Heuleut 3 poe si Emed kakarak bisaeun deui ngomong bentes sarta bisa tunyu tanya ka mantri nu ngajaga manehanana. Juragan, omong si Emed ka mantri nu ngajaga waktu maehna tas diganti perbana. Manawi uninga sabaraha urang nu salamat sareng sabaraha urang nu cilaka. Oh, kabeh cilakana parna jang. Malah aya nu tuluy maot nyaeta budak bujang saluhureun maneh. Cek mantri. Oh, saha wastana nu maot teh? Cek si Emed bari beungeutna sepa. Oh, ari nurutkeun surat nu kapanggih tina kantongna ngaranna Joko. Saha Pak? Joko, budak keluaran Opding geus si Semarang. Ya Allah, tobat Gusti kutan si Joko teh maot. Cek si Emed bari setengah ngajerit. Nah tanyana teuing Joko bet ninggalkeun. Oh, jadi maneh teh lepasan Opding geus ti deui. Cek mantri. Sumuhun.
cek si Emed bari cerik ngabangingik tina kacidana langsana. Nalangsa dumeh papisah jeung sobat nu sakitu bumelana, saumur-umur moal bisa panggih deui. Anjeun setia Bumelang taya sudahna Lumati anjeun marati Babati rejeng asihna Mitra kaum dangu, singkat riwayat, sanggeus 2 bulan si Emed dipula sarana di rumah sakit, kakarak cager deui, kitu oge jadi jalma cacan, tarangna pitak, pipina kiwed jeung sukuna rada cingked, jadi templang lempangna. Balikna ka Bandung tetutumpakan da teu boga duit sapeser bengo. Nikreuh bae lempang sorangan bari ingkud-ingkudan. Sajeroning lumampah teh si Emed pikirna teu waleh-waleh prihatin. Bingung kudu aku tilu. Nya bingung taya geus nyiruruk jeung bingung ku teu boga pisan duit keur meuli dahareun. Beki ngadeukeutan ka Bandung kasusahna beki tambah jeung beteungna beki pohara ngarasa lapar. Malum lempang sakitu jauhna. Nepi ka Cibiru harita teh sukuna menika maralentung. Mangkaning teu kararaban sanggu saremeh-remeh acan. Pas sore si Emed jol datang ka lebah Cicadas tina geus teu kawa baku capek mehna tuluy eureun sisi jalan handapeun tangkal kai bari mikir-mikir pilampaheun. Ka mana aing nyapiloseun? Ti mana baris menang dahareun? Bawaannya ayeuna aing baris paeh lang layeuskeun teh. Tapi tibatan saumur hidup ngan ngalakonan kesangsaraan bae banyak leuwih hade paeh bae. Dah hidup oge percuma. Teu bisa ngamumule indung, teu bisa ngalebur tapak. Najan aing bisa balik ka lembur taya gunana datang tuh ditangkap tuluy dihukum. Cek dina pikirna ngomong sorangan. Sabot datang pikiran kitu si Emed nenjo hayam ngagigiwing kueh bibika sakeureut. Si Emed harita pohok dikacape tuluy hayam teh dibeberik diudag-udag bari disieuh-sieuh ngarah kueh bibika na murag. Tapi manan ragrag anggur hayamna asup ka jero kebon sampe sarta tuluy mubus kanu suni. Ari si Emed tuluy balik deui ka urut diukna bari semunu kacidahan deuleunnana. Ah dasar milik hayam, cek si Emed ngomong sorangan. Nah ari aing jalma nu sakieu loba akal leuwih ti hayam bet make ngarasa lapar. Lantaran teu meunang hakaneun abong deui. Cenah. Ari kueh bibika nu dipacok ku hayam teh nyaeta bibika dagangan tukang bajigur. Waktu si Emed ngudag-ngudag hayam nu macok bibika teh tukang bajigur teh ngawaskeun bae ti kaanggangan sarta kacidak karunyaeunana. Sabab geus nyangka yen si Emed budak kalaparan, damun lain jalma kalaparan mah moal nya ngudag-ngudag kahakanan nu dipacok ku hayam. Sanggeus si Emed diuk deui handapeun tangkal kanari ku tukang bajigur disampeurkeun bari ditanya, ngudag-ngudag naon dieu teh jang? Si Emed teu ngajawab. Ngan bala hambelehem bae bari tungkul eraeun. Oh cing wakca, nah maneh bieu make ngudag-ngudag hayam.
cek tukang bajigur deui. Mang puguh kuring teh lapar. Sapoe ieu teh barang tada pisan, Mang. Jawab si Emed bari ngalimba. Bieu aya hayam ngagigiwing bibika ku kuring diudag-udag di arah bibikana. Tapi teu beunang. Kaburu mubus ka kebon sampe. Heeh. Nah urang mana teh? Cek tukang bajigur. Si Emed ngahulang sakedeung, mikir-mikir piomongeun. Teu lapok ngomong. Kuring teh urang gunung. Urang Cikawari. Datang ka dieu rek neangan pakulian tapi geus sababaraha poe lapur teh aya milik. Ayeuna kuring geus beakeun bekal teu bisa meuli tadaeun-tadaeun acan. Oh, karunya, cek tukang bajigur. Atuh milu bae ka Mang nyajang. Tambah nganggur mah atuh dagang-dagang bajigur. Si Emed teu mikir panjang deui tuluy bae nyebut mangga. Mitra kaum dangu harita keneh si Emed dibere kueh bibika 2 keureut jeung bajigur sacangkir. Tuluy di dahar nepi ka beakna. Berai berang datang nimbungan minuhan herang mata repeti ngajirindi ngesian lulurung batin. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Eta tukang bajigur teh kaasup jalma hade. Daek tutulung kasakur nu meunang kasusahan. Ari ngaranna Pahalim. Umurna kurang leuwih 50 tahun. Keur ngorana Pahalim teh kaasup jalma sangasara pisan. Tukang usrak asruk kamana-mana neangan pakulian sarta mindeng nyorang sangasara jeung kalaparan. Kusabab eta najan ayeuna Pahalim teu jadi jalma cukup oge, upama manehna manggih jalma nu kalaparan atawa kasangsara teh sok pohara karunyaeunana. Sabisa-bisa ku manehna ditulungan, dirawatan jeung dijejeuhkeun. Lamun ditanya basana teh inget ka awak sorangan waktu baheula cenah. Sok para atohna ari aya nu ngajejeuhkeun teh. Ayeuna si Emed geus aya mingguna dijejeuhkeun kana dagang bajigur. Nya teu wudu oge rada payu, cacakan anyar keneh mah. Batina mahi keur sakalieun dahar. Sanajan si Emed geus boga pacabakan dulu mayanan, tapi adi dina pikirna mah nyolok bae hayang boga pacabakan nu cocok jeung pangabisana. Nyaeta kana jadi tukang besi. Kutina mantengna hayang menang pagawean, nya lila-lila mah laksana oge. Waktu si Emed dagang bajigur di hareupeun hiji bengkel kahar, manehna ngadenge beja tinu digarawe di dinya. Yen kakurangan tukang besi, atuh gancang bae mehna nyoba-nyoba menta asup digawe, kabeneran ditampa. Sabada dagang si Emed nyarita ka Pahalim, yen mehna rek kuli di bengkel kahar, rek neruskeun pangabisana. Oh, nya syukur bae ari geus meunang pagawean nu cocok jeung ateh mah. Oh, da mang mah niat sote dagang bajigur ngan tambah nganggur wungkul. Sampai meh menang pakulian nu bener, omong Pahalim. Singkat cerita isukna si Emed tuluy digawe di bengkel kahar, menang bayaran genep baru sapoena. Mitra kaum dangu, gancangna carita si Emed teh digawena di bengkel kahar kacida pisan getolna sarta pagaweanana hade.
bubuhan geus menang pangajaran teh. Kulantaran eta meh unggal tahun ditaekeun bayaranana. Ari cicingna jeung motong daharna tetep bae dipahalim, sarta ku pahalim ka cida dipikanyahna kawas ka anakna pribadi bae. Si Emed oge nya kitu ka pahalim teh geus teu asa jeung jiga, asa ka bapana sorangan. Demi duit bayaranana sasesana mayar dahar jeung kaperluan sejen, kumanehna diceng-celengankeun, teu dimonyah-monyah teu puguh. Anu matak sakitu gemina kana duit, sabab cek pikirna mati-mati aing katangkep sarta nepi ka dihukumna, aing moal penasaran teuing. Ari geus bisa nembongkeun ka nyaah ka indung mah. Nyaeta buktina kumasrahkeun duit ladang kesang aing gitu. Barang geus aya 4 tahun si Emed digawe di bengkel kahar, ceng-celenganana pikeun indungna teh dibobok. Anak prak teh dibilang aya kana 200-na. Atuh geus teh papadana bae bungahna. Tuluy ngomong dina jero hatena. Loh, tada teuing bungaheunana indung aing dikirim duit sakireana. Cenah cek si Emed bunga. Mitra kaum dangu. Pas sore si Emed tuluy indit ka pasar. Barang beli papakean jeung kadaharan keur ngirim indungna. Ya, sadayana walah nu mararanso. Boh di nu TikTok atau di nu YouTube. Nuhun anu parantos komentar. Teu wilah-wilah sadayana kum ka sadayana. Isukna sanggeus manehna permisi ka dununganana jeung geus pamitan ka pahalim tuluy indit ka Cikawari. Lewat ujung berung pangintennya ka Cikawari nanya. Ngalewatan bumi teekan teh eta. Teu kacaritakeun di jalana kira-kira wanci sareupna si Emed geus datang kaburuan imah indungna. Hatena ratu kawas nu tutunggulan bawaning ku bunga pacampur isi. Bungahna dumeh geus nincak deui buruan imahna. Risina sok sieun indungna geus teu nyampak atawa kumaonam bae. Malum papisah sakitu lilana. Jabati kitu teh teu weleh-weleh sieunneun aya nu nganyahoankeun. Dina hatena mani geus asa karawak-karawak bae aya nu nangkep. IQ. Mimitina mah manehna ngajanteng hareupeun panto imahna. Ngadedengekeun. Telila kadenge aya nu ngaromong ting gerendeng tapi teu pati tegas. Teka ngan tetela sorana lain sora indungna. Oh, punten. Cek si Emed. Mangga. Cek nu di imah bali tuluy bukakeun panto. Bade aya pigaleuheun naon? Sim kuring teh tidak ayo bade ngilari ambu Emed. Nah di dia keneh kitu. Cek si Emed. Barok ngilari ambu Emed. Atuh ambu Emed mah parantos lami ngalihna ti dia. Oh, tos ngalih. Sumohon da kapengker oge saparantos ngical ira rompok teras bae ngalih ka rompok tua kampung. Ngadon bubujang wartos nama eta. Adipun Emedna aya keneh.
Eta oge teh aya duka ka mana da wartos nama kabur. Lantaran pasea jeung batur ulina. Kumaha ari budak nu dipaseanana teu kuat kieu? Ah henteu dengan ukur bohak dina sirahna. Kumaha? Bohak dina sirahna ngan bohak wungkul malah teu kungsi saminggu oge cager. Nuhun alhamdulillah. Cek si Emed dina jero hatena. Leungit aya nama karisi teh. Punten atuh Mang. Cek si Emed kanu boga imah geus kitu tuluy indit ngajugjug imah tua kampung. Mitra kaum dangu teka catur di jalana barang si Emed datang ka imah tua kampung tuluy mahna pupuntenan. Punten. Punten. Araya kitu. Saha eta teh? Bet burit-burit pupuntenan. Cek tua kampung. Sim kuring tidayeuh nun. Oh. Tidayeuh. Baruk tidayeuh. Mangga tuh cali ka dieu bae ka dieu kalebet. Cek tua kampung. Si Emed gek diuk deket panto. Oh, aya pi galeuh naon Agus teh. Bet burit-burit rumpaheun ka gunung. Cek tua kampung. Pugu sim kuring teh bade nepangan pun ambu Emed. Manawi cali keneh di dieu. Oh, baruk bade ka ambu Emed. Sumun. Oh, sumun di dieu malah ayeuna oge aya. Itu di dapur keur nahur cai itu. Omong tua kampung. Ambu Emed. Ambu Emed. Ka dieu sakodong ieu aya nu ditidayeuh ieu. Nanyakeun eteh ieu. Ka dieu. Cek tua kampung rada ngajorowok. Telila torojol. Ambu Emed norojol ti dapur. Bari rungah ringeuh kageteun. Da teu bogaeun baraya urang dayeuh. Ti dayeuh ti mana teh akulan? Cek Ambu Emed. Meneges katempo rempok jeung nini-nini pisan. Saha teh Agus teh? Tina geus teu tahan ku kasonoan pok we si Emed teh nembalan. Ma. Cing tegas ningali ka kuring. Omong si Emed. Tina geus teu tahan ku kasonoan. Saha teh atuh ieu teh? Cek Ambu Emed bari neuteup kana beungeut si Emed. Ma, kapan kuring teh anak emah nu kabur teh? Cek si Emed bari nahan picerikeun. Tara, ieu teh si Emed. Enya bae geuning si Emed. Nah sia teh mana nyusahkeun teh ingat teh indung Emed. Di mana sia teh mana ngampleng teh. Tega sia ninggalkeun indung Emed. Omong Ambu Emed bari ceurik jeung bari ngarangkulan anakna. Tobat ma. Rumah sakuring teh geus gede dosa. Mugi kumaha dihampura. Teu semet ayeuna ka hareup kuring sumpah demi Allah demi Rasulullah moal deui dinyusahkeun ka emak. Ngomong kitu teh si Emed bari ungak iheuk ceurik. Sorana pegat-pegat. Berayu berang datang nimbungan minuhan herang mata repeti ngajirindi ngesian lulurung batin. Mitra kaum dangu. Sanajan teu dicaritakeun panjang dina ieu buku, kumaha pibungaheunana jeung pisonoeunana anak jeung indung nu sakitu kaheubelanana papisah. Ayeuna papanggih deui kudu ngadangukeun dongengna oge tang tu kacipta.
harita tetangga-tetangga najeng babaturan si Emed daratang. Malah si Jasim tukang ngangon meri teh oge nepungan. Sanggeus eureun sosonoan jeung indungna sarta geus taya picerikeun si Emed tuluy cacarita. Nyaritakeun lalakonna ti mimiti kabur nepi ka tamatna. Barang si Emed tamat cacarita pok tua kampung nyarita. Oh, eta teh lalampahan maneh teh Emed. Nya hade oge keur luang ka barudak nu rea. Yen saha-saha nu mawa karop sorangan, teu jeung bebeneran, tamahna sok sangsara. Ngan hadena bae maneh mah gancang babalik pikir sarta menang hukuman nu mangpaat nepi ka boga pangabisa keur neangan kahirupan. Cek tua kampung. Mitra kaum dangu singket ieu carita. Sanggeus saminggu sosonoan jeung indung bapana si Emed tuluy balik deui ka dayeuh. Sabab kudu maju deui kana gawe. Duit nu 200 perak teh ku ambu Emed dibelikeun kana imah jeung pakaranganana dari keur balanja sapopoe mah ku si Emed dikiriman unggal mingguna. Cinta anjing aku mantan nae muda Wening asik keteresna medah tina sanubari wilujeng angkat junjunan nu ngagupay himut manis nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan disobat.